Dulu itu jeung ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraraya. Rumaos diteuk-teuk sabariji, diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud. Mata kula gede hulu hirup teh. Jerak. Aduh. Uluh, warek kagunakeun naon wah. Dul pamilis. Ora. Uluh. Eta hiji, dua.
Nah, jika lu bingung, jika lu bingung, Erek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. oh benar, Nah hanya di manehna nu ngagoler. dengar tidak Hei, aneh. hei. Alah. Apa nu di rumah sa eleh. Nah maneh jadi ngagoler, pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan Aduh. kan? Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik kan. Aduh. Baik ah. Aduh, Wah. anjir loba dulu. Loba kan. Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dieu keribut. Wah, sia. Saya urang amartanya, ya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Woi. 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 Hoi. Siksa. Hoi. Hoi. Gelo euy. Nyaan teu asa. Luar biasa eta tanaga sia. Woi. Iya. Alah. Aduh. Maju sia kuraja. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam. Cenah. Mamam. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. lapareun. Tah. Aya euy. Tah mamam. Aduh bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keur aing hiji ye. Mending karo. Alah. Seger anu sorangan mah. Mending karo. Bau. Heuh mingkelanan aya keneh loba ye ge. Hei, nanti ke sakula warga. Nah, basuh. Ah, sarerea dulu. Ayo maju lawan. Hei, mama wakadu bon. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Ulah mana jelema mana euy? Eta brakulon. Hah? Mana euy? Brakulon. Ya, ya Allah. Wah. Aduh. Saloyong. Dalog-dog. Cangkilan. Ya. Engap meureun. Aduh. Engap. Wah. Hei. Nanaon. Ah. Alah.
alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing. Wala. Gang. Walau. Tinggang ku batu paling lu. Aduh, recir. Goblok sia ngutahan ka aing. Aduh. Sia teh ngutahan ka aing goblok. Gocir. Aduh, recir. Goblok jaing Kebersihan itu pangkalnya kesehatan. Sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teling. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labuh. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Katahan meureun. Puas ya goblok. Puas dora ka aing. Tuna lampah eta kacarios. Ieu opat satria Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Nyaeta langsung lebet ka karaton nagara. Atuh Bima ti palih kulon. Kresna palih wetan, Arjuna palih kidul. Sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya. Wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning perlaya. Kantun iraja Syaha Sampurasun Denawa wah, ayah satria dulu opatan. Pikir mawit kumaran di belak kanu kanu ulah kaget dedemit. Itu muni rampag kieu satria. Ulah kaget tenawa. Mamu dikersa ngamaklum nada jamar pagi sampura Ulah kaget denawa. Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria. Ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu? Hah? Mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu. Wih.
Sang Hyang dasar wajeng aing Kaulah Sang Hyang Nurbayu Kaulah Sang Hyang Nurgeni kaulah Sang Hyang Nurbumi dulu itu ieu Sang Hyang nepi kacing paru cenghis kawasuung jadi dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing hayu urang koalisi jeung urang hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah taralu kabeh buta ieu Kaulah lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun tapi rek ngusir anjeun ti tempat sabab anjeun ieu negara di jero negara sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti ungah bulan ungah tahun ieu kaulah rubah kanang tuh ke nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang sabda saling segala nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang pada nyakel sabuk belang tatu ado telu ampar tiga nate ningali awak ngaing syakieu gedena sanajan gede anjeun tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna tangtos keur meujeuhna enak atuh keur meujeuhna enang keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh sok gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nurgeni Nurbayu Nurbumi sok sia Nur Syahad ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing ngakan daging jelema lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra nyalangapkeun bahamna malum denawa jangkung gede sihung rangeteng kalayan ngagunakeun aji gentra sewu ieu opat satria kasedot kana bahamna nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna awas sia bae ai boa-boa dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh beu pinter ta si eta tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we pasti atuh aing mah datan nirata ngademen sampurasun saha ewo pakule inggan rana Cahaya ngaran kaulah Sang Hyang Dewa Nur Cahya naonana anu opat bieu panserna dulu itu si eta si Semar hebat anjeun teh panserna nu opat bieu
nyaan dulu hebat mar maneh hese di akalanana hese di enek-enekna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah kaduhung ampun teh nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning mati hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar aing ngada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan terkenal padkurullaha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna aduh tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok aing dek balik deui kana wujud aing lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraraya. Tu geuningnya si eta mah. Sok jeung wujud dia menikmat dirasa lah. Sok euy. Urang sakti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda di dieu hartina pada jayana teh sakapeung aing sok eleh sakapeung sia tapi sia nu pangpandeurina eleh wah eta dewek mah sabab naon boga wangsit heg aing moal ngaganggu dia asa dia tong ngaganggu ngaing tapi lamun dia ngaganggu ngaing dituar ku ngaing di luar yuk udah hari ini dia mah yuk di luar jeung aing tuturkeun percis meri dek ngenog si eta mah ilumpang teh ukak-akak wah sia aya nya Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan yayi yayi kaula nun kula yayi Bima onta tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali kaluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh babari leumpeuh Yuni sia Ditek-tek sabariji cenah kumaha rumaos ditek-tek sabariji ditek-tek opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh
rumaos benang kapangaruhan benang kaolo ulah gitu-gitu deui sapingkeun nanaonnya iya didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa ulah sakali-kali deui ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali ayeuna mah pejabat ayeuna mah ngabalodor kabeh teuing Kang Tapi leung ya makanya sekorupsi. padahal atuh bagian aing nu kitu ulah sagala ku sorangan ting meuni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nun tuh Numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani kasih Semar teu kumawani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pinoda mah awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing dah meujeun deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun naon dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilis dengar euy sia saeutik kumaha hebat ya aki-aki Tenaga dalamnya gitu. dalamna aduh ai lempang gerak tue kenyo kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot Lu deket wae. nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aluh ulah lawora deuleu heueuh ngan jelema raeng tuh di luar naon cenah tuh di kejauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungel ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dek julalit dewek ceuk dewek tul pamilis dor julalit ayeuna heuh sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu ho aka atuh buta mung hayang Semar nya da si eta mah mung eleh halus wae sok atuh lah orang ngajar aing boga aja Bayu Bajra ngegeblek sia teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra sekali sewa tah
ayeuna sileng macing leuwih ti kitu Tak letak teh galai tak. dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah ayeuna goblok oh sok atuh Tapi bisa dibawanya nih. mana ayeuna dikageuleun sia mah Bayu Bajra wah Tul pemilis Sing leuwih. Tul pemilis wah Dul pemilis Dul Sumang Dul pemilis Aduh si Badu. hek ngagoler weh saya hiji deui ti aing sok Sabtarnyu ya cing sok penasti kersah yang tumampara Iya nggih. ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu Iya nggih. atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan nyaeta hiji dua ampun Semar ampun kurang ajar sia saluhur-luhurna ge nu giruk moal burung amruk sia sagagah-gagahna ge nu murka moal burung cilaka sasakti-saktina jelema nu sulit pikir moal burung kacing cirihi kurang ajar sok deuleu ditunggu sia bongohna aing pek teangan